Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sumping deui di Tikoro TV. acara anu teu bermanfaat, acara anu teu pararubuh. Omat ulah di-subscribe, ulah ditonton. Lamun penasaran mah sadiakeun heula mix sagri. Jeung kontraksin. Alhamdulillah. Hari ayeuna episode ayeuna kamari kan generasi tiluhur keneh. Nya. Turun ke handap, ka pertengahan ayeuna sababadan. Ayeuna sababadan, ayeuna tos tepang Mr. Puad, loba ngaranna. Aya Akel, aya Puad anjing, aya Tison ieu teh. Aya Masato. Terus naon deui aya loba anjing sih. Sakitu we cukup. Saha po. Jadi alhamdulillah ya Mr. Akel ayeuna nya nu sumping di Tikoro TV ayeuna urang berbagi pengalaman ngadongeng masa-masa nostalgiaan zaman baheula. Sababadan jadi babaturan sakola ongko baheula teh. Sakelas ongko mentak bosen aing ningali bebeungetan sia teh euy. Cager Kel. Alhamdulillah. Sampurasun. Joget di sono lah teh seutik. Cak pemanasan ye. Gerak kudu langsung. Aduh. Joget di sono lah teh. Jeung joget wijan anjir. Kumaha aktivitas nanaonan hungkul? Ya masih kena tetaekan we kieu. Lianti ngome-ngome kabel Masih di jalan rutinitas keseharian mah kabel, tangga. Ya kabel jeung tangga naonan. Ya kan pemasangan. Oh, tut berarti nya. Tit. Ngarang perlu disensor ku editor. Tah jadi meureunana rekan-rekan kamari kan ngobrolkeun anu ge senior. Ayeuna meureunan turun ka kamari ka handapna deui tah ayeuna anu sababadan ngobrolkeun perkara zaman baheula ke keur zaman masa-masa baheula. Aji kela keudeung heula anjing. Dong. Tuh kaseureut anjing. Pertama disebut anjing. Dalam sarila hirup urang, mana inget baheula pernah gelut jeung aing di sisi balong. Sisi balong aing. Aya non pagi box teh tinju asbok digalutkeun aing keur urang teh lecekna urang ngahaja digaplok anjing rasa jebleh dua nana urang sarua isi sarua kela maneh nu ngagaplok maneh ge jebleh da sarua sih ieu teh dah aku maneh teh dek terharu merasakan deungel oge masih anjing jadi antep we ku lanceuk aing teh tuluy nepi ka kecemplung aing ka balong anjing silih suntrungkeun kan saancan aya tajug hiji saancan aya tajug imah paudan can aya eta teh baheula teh balong nu aya tangkal kupa caina teh herang aya bener tangkal kupa caina teh herang di dinya teh euy paragi ngojay FC hungkul paragi FC di dinya teh. Hai maneh di dinya mah. Bagi itu cuy, aya. Eueuh aja di dinya mau paragi FC ai maneh paragi FC. Mana FC sembarangan berarti lain maksudnya kan eta jajaran anu paragi FC belah ditu gitu. Ieu mah kan aya dag-dagan di dieu. Bagan. Salah. Di dinya paragi teh. Tah anjing historina urang anjing-anjingan teh bakal mimiti keluar kata anjing teh. Keur jeung si ieu keur pas saya keleutik anjing perkara mah si animal kumaha. Terus jeung si Ucup geuna ieu baheula si Ucup anjing si Kasino. Lah keur jeung si eta loba keur makan saluhureun jeung eta mah Jadi aduh kumaha sasapedahan make kacamata PLK meja. Pokoknya mah jika maneh kan si Ucup teh saluhureun. Sawa saya ari ulin ari maneh mah gaul aja jeung saluhureun. Ari si itu mah umur saluhureun. Jeung urang deui. Jeung urang sahanapeun. Tinggal imut. Tragedi mawar teh geunan anjing. Tragedi mawar. Ulah anjing eta mah kudu di-skip anjing. Preposisi ieu goblok. Tah ka pamajikanna lo rahasianya tah. Ulah mang mawa Kapolda tuh. Kacau. Meski euy karek saeutik oge euy. Loba dongengkeunna. Terus baheula aing gosok jeung si ieu. Nya wah eta juara wae aing jeung maneh. 2000 sabaraha Ti mimiti aya gosok anjing. Gosok teh henteu kita teu mimiti da keleutik keneh urang mah. Digosok pas aya gosok urang mah 2000. Itu 2000 ai sih anjing. Can 2000. Can 2000. 18 pokoknya mah geus pinahan ti SMP-an SMP SD anjing. SMP asup SMP. Asa SD mun teu salah mah.
Tidinya mimiti. Mana tapi bareng sekolah tapi ieu SMP mana SD. Sorry goblok, SD na mah beda. SMP na anjing Beda. elit aing mah. Dua hungkul. Mana di mana SMP? Slipot. Beda anjing aing sa SMA hungkul jeung si ieu masa kelas teh gitu baheula. Anjing eta ge beureujeung ditipu aing teh euy. Aing daftar aing teh anjingnya ke salah siji sekolah aing teh euy. Sekolah wetan. Oh, lain ka otomotif. STM. STM STM lain lah. anjing hayang ka STM negeri cak aing teh urang. Ini teh aing STM negeri. Tulus aing teh. Wajar eta mah. Teu lulus. Kan Pada pakai teu lulus mah. Iya nempel pada hati lama. Oh, surat aing IQ mana teu nepi. anjing sorry tanya goblok teh sih kepinteran aing anjing goblok kan. Teu lulus aing teh tah caritana dibawa ku lancek ieu dihasut si anjing teh. Geus we yo cenah ini anjing ka ditu aya otomotif. Kurunyung teh datang guru anu di Pangkus mana apa? Pangkus teh lu ngahasut. Bener cenah aya sarua otomotif cenah. Ngan ditu mah mesinna mesin traktor ka aing teh tapi da mobil kayak kabahas cenah. Daek teh aing teh anjing daftar we. Ku lanceuk aing dihijikeun jeung si ieu. Ai sia mah boga histori lanceuk-lanceukna anjing baheula di pertanian kan. Ini tuh anjing aing teh ke sekolah. Lu cenah ke sakelaskeun we anjing jeung si Puan anjing. Si Puan, si Narji, orang-orang si Narji, si Wendy. Terus si jadi si Tia. Si Tia nu laki. awewe orang Kidul. Budak Asup we anjing aing ka dinya. Caritana mah sekolah anjing perkenalan mos datang ke sekolah teh anjing. Ieu sekolah aing cek aing teh. Naon cek teh loba perangkat Ya, Perangkat kumaha? praktek. Oh. lain anjing, lain eta aing nu tragedi negara antum pacur Heeh. Joges di aranan anjing heueuh. Jadi nu aing jeung si Akem teh mau patukeun. Da geus aya ngaranan. Kira anjing nadin mama pacul cek aing. Depokna teh pemanasan golop cenah. Anjing aing di dinya goblok aing katipu erek kaluar watir ka inung urang aing teh nya. Anjing kumaha tapi da bener cukang lantaranana di dinya gara-gara tinu kesalahan eta. Alhamdulillah aing bisa kieu ayeuna masih lanjut pagawean inti teh aing nu pertanian we tuluy gitu. Tapi boga kenangan eta gitu anjing. Jadi harapan mah teh na kunci Inggris itu ya tulisan Sunda teh gitu. Ah anjing pokoknya pikiran aing Ina pacul anjing. werpak-werpakna mah anjing make aing ke werpak mah. Werpak slipknot mana apa? Make anjing aing ke werpak mah. Apa di karambaran atuh werpak teh ngomong katingali siga nu bener-bener otomotif. Tah anjing salila SMA teu wani ngaheureuyan awewe aing. Nah, Anjing dah hideung goblok. Leungeun sasangaleun. Aing mau buka alasan ka dieu teh. Goblok aing macul we atuh goblok. sia teh sekolah lain macul goblok belajar sia teh dari pertanian aing teh goblok sia. Tapi ya target mau gedang. Eta aing tah keur di ieu ke naon teh kabeh prakteknya panen ieu mah pas begitu panen guru teh nita pisahkeun ieu jang guru ieu jang barudak lamun geus beres cek KM si Godege Ki bukaan cek Pak almarhum di bukaan teh naon pesekan ka gedang teh aing teh anteng we dari barudak termasih kene macul pesekan we kae datang kepala sekolah no wali kelas Kenaon maneh anjing aya teh ngaran erana Gini piwaran dibukaan Pak dipesekan usaha si Dedi Pak nah mana ka urang cenah da maneh nu kana jadi aya nu kasalahkeun eta anjing terkait nu kitu nu dibully bebeakan sih atuh prakteknya mesekan gedang anjing sok beakeun cenah kagok Pak tuh da Dedi sok we cenah kagok cenah beakeun ku teh ai maneh cenah ditabeakeun kana dibeakeun geus ngomong ditabeakeun almarhumnya anjing kenangan almarhum eta kun anjing maneh teh atuh nah dibeakeun atuh maneh heuh kan cek manehana da urang baru kan bener tapi ingat teh anjing nu basa kejadian upacara di tengah gila eta mah paling listrik naon di tengah ini upacara tengah lapar bisi anjing kan ieu keur macul bisi di kebon anjing da tengah upacara pira aku di kebon parem listrik teh parem anjing jangan eta mah euy aslina ngaera urang tuh anjing kumaha bagian kahareup bagian non jadi teh baris berbaris atau keur maca ieu maca urang teh bagian yeuna pemimpin ada usoraan si ieu pang tarikna ngagorowok ku guru urang teh sabieu nu ngagorowok cenah kabeh si murid teh ngagorowok naon kabeh ka tukang lain ka aing teh ka tukang lain maca doa anjing
Keur maca baca doa heula. baca doa teh katanya baca doa can beres aing gorowok wassalamualaikum warahmatullahi Mana long kabeh ka ieu tukang. Anjing untung aing metu tunggu ieu. Kenapa pikir we? Eta ngaran ieu. saya itu cai itu pengker kabeh Si Japar pengpenger. Akhirnya deui anjing jelema lain nabi ya aing di jewer anjing di bawah geus beres kita kahareup kabeh. Pamawahna saha ieu? Kada narunjuk ka ieu cai teh. Keur muharaman kabeh kita ngarumpul teh daratang kabeh. Da grup urang mah areueuh. Nah, isukna di setrap. Di ieu sih pangawusna ieu. Kita balik kabeh. balik cek aing anjing loba pengen mana jadi kanu kabel jeung tara aja da disesatkeun. Iya, sesat anjing. Keur anu ngeunaheun mah tah pas keur di kelas eueuh guru dibere tugas. Da tuh gandeng kabeh tatalu. Heeh. Anu make ieu anjing anu make jidar. Si Agus, pokoknya mah kabeh ngarariung baru Kumaha gayana atuh gaya gaji. aing eta. Joget teh geus geuraheun aduh cai teh. Di bagian gesrek sama anehnya. Sinarji Mana ya anjing? Sinarji si Agus jeung si Wendy mos areureun. Si Narji terus we. Terus Ngeunah anjing dilesapi kieu. itu kan ngeteng aya guru. Wali kelas datang. Geus ngajanteng lalajo. Curuy kan? Biasa nu wae. Kabeh kan ka grup urang. Anjing cai. Iki Pak cenah. Anjing ketika aing cai. Naon cenah eta mana bieu? Ditah aya tugas kan? Aya Pak. Ngajakeun tugas tapi gegaraneng. Iya kalau datang dia guru, aja cek guru teh. Nanonan bieu cenah. Gitu. Sok kahareup. Kita kahareup aing di meja guru. Kudu tatawa. Bawa cenah kursi. Sok siganu bieu cenah. Aing si Narji teh. Setengah jam cenah. Si Narji teh. Embung anjing cai teh aing era ngomongkeun ku Pak. Sok geuwat cenah daripada ieu. Anjing si ieu cai aing. Aing geus kieu teh anjing. Sudah kieu we aing anu si Narji. Anu nyanyina saha? Si Agus, aing depan. Si Agus nyanyi kieu ada aing. Terlalu astagfirullahaladzim. Anjing kenangan ke sekolah teh itu bener goblok-goblok. Aing lahan teh belah mana? Cek si Wendy teh. Lahan naon? Lahan praktek. Tuh di ditu. Puguhnya guru teh keur nerangkeun. Wes naon kenal maneh? Kan ngomongna da ieu. Setengah jam cenah. Ieu we nunjuk itu anu kaca ka jendela. Sia deui nu beunang anjing. Anjing cek aing teh ieu. Setengah jam ke anjing. Aing eta astagfirullah aing teh. Sieun geus tiba heula mane euy. Bahan bulian si anjing sih. Tapi aing pernah kapagi ku tuku guru Kantin istirahat di belah ditu teh di indungna Abah Beri almarhum. Aduh kieu anjing barudak teh euy. Aya guru itu cenah Pak, ieu susah ngaliwat. Aing risuk. Guru ngaliwat. Aing teh Pak. Ieu kan ieu. Pak, anjing cek aing teh goblok. Anjing pas ka sakola. Beni kahareup. Abdurrahman kahareup. Asep kahareup. Anjing lanceuk aing geus kieu. Maneh mah ngerakeun we aing. Si Beta. Oh si Beta. Aing bisa trapoe ngos sakola teh. Hayu asup ka BP anjing. Tadi ngerokok. Aing ngomong henteu da aing geus keluar hasil. Keluar hasil. Ini saha nama Bapak? Endang Bu. Abdurrahman. Saha Bapak? Endang Bu. Asep siapa? Endang Bu kabeh. Anjing ka eta guru jadi serius ya atuh kabeh. Anak Papandang karari. Eta aing karek nyaho eta bapak-bapak endang anjing sarua. Anjing goblok. Tapi anjing anu kenangan ngeunaheun anu bahasa di lab kimia. Anu sia dogen monyet anjing make ieu naon tabung reaksi. Tabung reaksi. Kabeh teh mari sakola. Anjing guru ge. Maneh naon kanu kimia tuh kan macu. Anjing teh perfect masa sekolah aing teh anjing. Karena ya aing nepi ka ayeuna ge inget kene anjing. Bagan kimia teh anjing. Ngan eta anu paling karunya mah euy si Sanu digaplok si. Oh deui. Lain si Saipudin. Si Odang asa. Lain. Si Hideung. Hideung Cangkung leutik. Si Soleh. Dede Utom. Lain anjing. Ka anjing bodi sana si Soleh. Si Gun, si Ugun. Si Ugun mah bodas. Oh, si Ahmad. Si Ahmad gede. Si BF. Leutik lain si Abi. Oh.
Saha anjing bodi aing kalau bahas. Geus lah anjing si eta we, saha? Anjing saya tahu anu kupayananya Ngerjakeun tugas henteu manehna anjing Si Japar lain. Lain. Sanya si Denny. Si Denny. si Ecek bener anjing. Bener banget juga si Ecek kan. Jangkung leutik. Buku kandang anjing. Ada naon sih? Teu ngajakeun PR. Hayang niron dititupan ku aing teh tes. Bikin kasih narji ku aing mukona anjing. Enggak pernah pertanyakeun bikin kasih narji ku aing mukona. Si eta teu ngerjakeun langsung digaplok. Ting merenanya guru teh boga masalah di imah, beneran dibawa ke sekolah anjing. Ting banget si eta pika sebel. Pika sebel anjing. Rese cenah ya budak. Anjing sikat Rese anjing cenah ya budak gampang anjing. Pas apa asep we guruna teh molan pas kimia teh. Pas Da teu wani ngageunggeureukeun anjing. KBU nu sieun. Tepira anjing. Mimitina mah. Kata jong ku spatula teh sendok paragi ya. Masak. Kekentrengkeun ku aing. Da si anjing mah cokot. Soal dokter monyet apa? Soal dokter monyet dipakai ku si anjing. Mana tadi monyet tadi si anjing. Ku aing tadi cokelan ngana teh kaki kieu. Goblok ka si Daek wae deh. Kau kagak siapa anjing jadi monyet tadi pada tambahan pada kikian si anjing. Kering lagi biasa aduh goblok. Nepi ka Perasaan mana sekolah perih wae KB euy cerita teh. Anjing. Senang-senang euy. kalau percintaan mah anjing ka de tara elegen. Kayak kesangan euy dikudu. Nyebut percintaan anjing kesangan Aing ya urang mah kerja sekolah mung anjing cintaan teh. Ending we urang mah anjing geus kelas 3 geus deket-deket ek lulus baru anjing disikat. Anjing di kelas 1 keneh bobogohan yang saluhureun si anjing mah. Kelas 2 kelas 1 bobogohannya kelas 3. Eta pertama dan emang sih selerana ge. Jeung mana sih? Jeung duluna Decul anjing. Jeung duluna Mang Isur. Tetanggaan orang Cisompet anjing. Oh, Anjing geus gempereun. bebas. Anjing. Aduh ini si anjing lu gembeur euy apa pamajikanna ngomongna mah anjing. Bakal ngadat eta si empro euy. Oh anjing saluhureun si anjing mah. Yang pengen ka diriung ku barudak ojek. Anjing. Project bogoheun. Aya anak orang baladna sakelas jeung manehna. Nu goblok si anjing teh tololna. Nu boga masalah si ieu nu turun aing jeung si Agus nu disiksana aing jeung si Agus goblok. Si anjing tah. Iya alus bilik pula di mana. Kalau badinya mah anjing goblok. Jeung si Odang. Oh jeung si Odang beunang anjing. Siksa anjing. Tata beungeutang sepike sebeleun sarua. Anjing laleutik goblok tuh. Pokona nu ketika hitung badag teh aing manehnya si Agus. Nu katung awak badag teh anjing aing resep fitness anjing ke SMA mah. Kan nu boga masalah si ieu, bobogohan yang ieu anjing nu disiksana aing jeung si Agus mimiti mah. Digiweng ku aing si anjing nyeun masalahna mun cek eta mana di dieu anjing. Langsung diriungkeun di aula. Bebas sih urang teh sok we eta memilih si urang teh. Tergantung awena milih saha cek kan urang bebas eta mah. Ieu unggul anjing sarukan anjing. Sok milih mana ci urang teh. Motot ka urang yang geus cek teh. Kan salaman kabeh ngan teh hampura kan. Ai urang mah buntutna panjang anjing tungtungna goblok nepi manjang lah gitu. Dititah majegan anjing sasakola ku tukang ojek anjing. Euy da emang dirinya mah. Asli. Sekolah eta mah. Kayak anjingnya saluhureun teh aingnya si Arudi heuh. Ku aing dionang kayak bisi majang omongan urang. Sasakola aing dititah majegan tanya si ieu anjing. Perubahan insa ka orang jauh we aing langsung minta hampura anjing. Jaga maneh si aing teh ulah ngewa ka aing heuh. Da aing mah dititah ku si itu cek aing teh anjing. Oh mati melain keur aing sing teh nya. Sampai ka diriung nya jeung polisi anjing nu turunna ge langsung keluar kabeh. Mapal we aing pagawean da sieun teh anjing. Tah hiji waktu mah jeung si Dedes, si Agus duaan. Des anjing da aing teh kieu wae teh ripu cek aing teh anjing. Apaan mah dititahan kieu citu. Tah majegan. Heuh, anjing uang lawan ceng teh ieu ayeuna hayu. Bijil teh tiluan. Des kumaha euy lawan mah. Lawan anjing tiluan. Sing horeng nyumput 2an, 5an anjing. Digiwing aing ka WC digalai di WC anjing. Ieu mah teu. Selamat si anjing. Kayak udah palapan kita mah selamat. Seueus menang banyak percintaan anjing disiksa. Tapi aya hiji momen beunang sih. Anjing aya beunang. Kan eta mah urang geus kuat dekengna urang. Harita boga dekeng urang harita mah. Geus digabugan anjing. An si Dedes teh bapana almarhumna teh kan nya. Heeh. Pemain anjing gitu. Aing geus ngomong, "Des maneh tong bebeja cek aing." Omat anjing. Tong bejak bapana. Tong bebeja anjing, teu bebeja kumaha beungeutna geuneuk di dieu. Anjing pasti kali tanyakeun. Ngamuk anjing di sakolanya.
datang anjing ke sekolah. Datang langsung ke imam. Ke sekolah. Diontrok nepi ka diberesan ku polisi. Daek aing sekolah deui tah. Baheula teh anjingnya. Bener kenangan ke sekolah ke SMA. Ini gawe sekolah teh atuh. Aku teh geus VIP. Siap. 6:30. 6:30 teh kan caricing heula teh. Konter baheula mah. Mampi. Oh, Didinya jok kaina mah. Didinya orang ngarumpul teh. Bilkis teh datang atuh mobil Bilkis teh. Agus Buleud. Supirna teh. Oh, Agus Buleud salam anjing. Aktif kan ya lagi Aktif kan Agus Buleud salam ya anjing geus juga nonton mah. Jadi geus di charter teh dia arsup abe. Erek pinu posisina kan Agus Buleud deh. Sampai hiji waktu mah nubruk motor teh kan anjing. Keur kekebutan ngerem ngadadak habok. Anjing eta usah. Disunul mah. Di kira payung anjing. Alah hapunten cenanya. Jadi Agus pasang gitu. Ada buleud. Anjing cara nyetir tersep bari gigian teh kan. Segan lain. Musik naon deh. Ieu mah kieu we. Udah sih musik gak India sih. Anjing. Kalau kan musik gitu mah anjing. Nasirah anjing musik. Erek saha ge. Jangan ayo cenah kosong enggak mau. Dua anjing si Abo. Si Abonya, ngan si Abo kasus hari mana baturan mana si Abo mah. Si Abo hideung siga si Kibau anjing. Oh, bener. Eta bal-bal jeung mana mah da apal si Abo mah. Nah gitu guys anjing carita ke zaman baheula mah bener adegan-adegan seriusna aya PKL jeung si anjing di aing teh. Sumedang Cibugal. Keri PKL tuh resep mah. Asli anjing eta mah. Ini ti handap Kasep anjing kalau kurma geus hinyai. lain eta aing nu jumaahan. Ini tehnya ti luhur teh. Dang da kasih anjing. ka handap ka masjid gunung teh kieu. Oh di gunung. Di Bukit anjing. Geus kayak masjid teh anjing. Ngesang teh. Di dia kebul anjing. Kumaha teh aing teh ieu euy. Kapaksa kacai deui. Tapi mana mah pernah Urang mana ke masjidna mah anu jeung sabun. tuh kan teu kapikiran seureut di nya anjing emang Udah IQ bro. ada jenil Oh, eta ada jenil deui. sampai ke adegan anu main bal teh anjing baheula. Jeung ojek dinya ngajakan Ojek, anjing. ngajakan main bola ka urang teh kan tarurun kabeh. Untung aya si Abah eta. Abah adenya. Jendil. Tong sieun sok aya Abah. Lain ada jenil mah nu tukang warung nusuk mere dahar eta mah sesepuh. Para saya anjing. Para saya. Atuh lain ku masalah Terus ieu. adegan nu make dukun geuningan anjing. Main Punten bal ya, make dukun. Kontol aing manteng tuluy anjing. Asih mah sange ya. Anjing. Urang si Odang. Urang si Wendy, si Angga, si ngaranna teh Angga teh pudi lanianana teh. Si Seget we. Seget jeung si Angga si Angga. Heeh. Manggrang anjing padahal nginum cai anu lawan. Maksud eta teh obat kuat stamina. Walau alam aing teu apal. Aing walau alam teu apal aing. Keur marahin teh nah aing teh anjing. Gila. Masih Wendy anjing. Tahu si anjing mangkrang tuh sarua anjing mangkrang anjing gua anjing sarua saya bayangkan kumaneh anjing kontrol mangkrang lu lompatan sok anjing bayangkan sok anjing dari puna Jadi tilepkeun lah ka belah dia. anjing masuk sieun ka centang anjing keur kieu atuh hapek anjing geus kebayang Paling ge juga ieu anjing siga anu teh. Cenah. Bakul eta teh nu kitu teh. goblok anjing Oh dibengungkeun. terus anu pas pertandingan nu dukun dibeberik di sisi gawang. Di ompolan ketingali. hiji di ompolan terus katingali samemeh di ompolan teh si dukun teh kieu teh euy di lawang eta balik Si dukun di ompolan dukunna. lain keur kieu tantang terus pindah nya Oh, pindah malih. pindah malih ngompolan kapangi aki-aki juga si Abah Idin dibeberik sawarga anjing goblok cibugal tah anjing baheula zaman bala magisna kuat kan itu Padahal si Abah eta ngompol cenah. dibawa ka ieu jeung dimandian heula cenah geuningan Si Abahna di mandian. aing main anjing tapi ka di saking ku sohorna urang-urang main bal alus oh anjing keur mangprang aing ge main bal teh dipanggilkeun KTP anjing ku camat KB. dipanggilkeun ke camat saking PKL, di Aku jadi kudu main urang kudu ieu atuh jeung lawan mamana menang wae anjing ora tuh atlet tunggul nya ge si ieu mah atlet cabul anjing si Puan tapi eta euy cai nu bikin mangkrang uang teang anjing. Uang dagangkeun. ayeuna anjing butuhna ge ting si Abah mana eta anjing nu mawadanya ada jenil mah aya keneh ke urang pernah ka ditu jadi urang pernah tugas ka Di Sumedang polsek terus kan itu kaluhur deui orang pokona kabar terakhir pemasangan itu teh Juru tilu. Polsek,
kalau deui ka ditu deui. Urang mah jalan teh boga pernah tugas balad kan di Cibugal. Ini aing ka ditu penasaran ditanyakeun, "Ari ada jenil aya keneh teu?" Nah, apal cenah ka Mang ada jenil? Apal sih anteur urang. Ah, iya bener. Aya kan. Wah, anjing curi pangijing urang goblok. Gus badag cenah anjing geus ieu. Sehat Sampai ka ek di kawinkeun teh geuning ya. Yuk, ke aing. Yang tadi mau jalan Cibugal, masuk ke ruang di Sumedang. Aing jadi pamajikan nih budak ada motor, Yuk, kak, aing ka budak teh yuk orang lihat gunung meh banyak pemandangan. Aing teh. jalan ker goreng padahal Anjing nah bet. Keunggil jalan teh. Dituk ban anjing. Dot anjing cek aing teh Oh, tukang tamal tuh udah leuweung. Aing pasrah. Jadi gue pake we aing teh. Lempang aing teh untung aya motor keur manyuran rem. Heeh. Geus turun panas. Panas heuh. Aing tamaban, tebis na pali ditu. Biasa tuh cai. Hayu dijajab ku abi. Wias bade papas. Tebi. Anjing, tebi heueuh. Cigana anjing anu di leuweungna geus tengah leuweung anjing eta. Kieu anjing jalan, tapi enak mah halus. Enak mah halus asli. halus kadinya mah kemarin Urang geus Aing geus di ka ditu. anjing ieu si Karyo ku anjing cek aing teh kali anjing goblok cek aing teh. Bener anjing eta Cibugal ke zaman PKL baheula sampai ka anjing si Odang teh nu jeung bidan geuning kan. si Demplu Si Demplu si salah Demplu. sasaran. Bogoh ka aing ari deui ayeuna Si ka Demplu Odang. bogoh ka mana? Anjing. Lalaki Bidan. si piaku bidana laki karena dempluk. Bidan anjing ieu. maksudnya Demplu teh Goblok. Gitu. Tapi dan tua cek aing teh aing mah urang mah teu cinta-cintaan teh apa anjing baheula mah anjing urang can ieu lamun di detik-detik akhir teh baru mang perang aing eta gitu. Oh si ieu anjing nu loba mah. aya pameran resep mah di Oh Cibugal nya anjing heuh bener. ini teh jam lah ada berangkene Asar barang kene. hari ini ngabring pameran biasa Balik penting. Semua penting anjing cai teh balik moal ieu hayu balik cen. Muter teh cenah jalan dia motong anjing asa nguringkak cai teh itu teu ieu pisan ieu mah Sprint anjing. kuburan gua digalalai anjing cai teh ieu sok aneh ngajakan kana kana ieu kuburan orangan mah tuh betot-betot Kuburan mah biasa. teu da jalan atuh da naik bisa Lain ingat ke perjusami bae kelas 1 euy. Di Ranca Bango. eta mie dihijikeun aing heueuh pahayang-hayang top cai aing teh da dihijikeun kabeh anjing cai naon cai teh ieu sakumna rasa kental ya cai teh anjing si ieu tuh ieu kana teh cai comeran goblok aing teh kudu kitukeun anjing si sama Rasana beraneka ragam atuh. gitu astagfirullah Goblok nomor udah. Zaman baheula istilahna non perjusami non jerit malam. iya sa naon ngaranna teh Jerit malam lah mana ya tuh ka kuburan. Lain jerit malam teh. Jadi lawan renungan malam. Jadi api unggun renungan malam. Sama Messi Bayu ya mah anjing, sama Messi Bayu anu. Acan ieu mah. Caritana dibawa ka kuburan. Kloter aing teh, aing, si Agus, si Wendy, si Narji, si ieu mah dihareup. Heuh, anjing geus serius disiksa bebeakan ya mah. Da ku sempet-sempetna si anjing ngalawat. Sun, si Agus teh kayak, kade anjing cenah bisi ngajajak kuburan cenah. Nah, terus kunaon cek cenah di sana anjing kada bisi ngajajak palebah beuteungna cenah, mun kasih palebah beuteungna di sana. Anjing. Eta aing otomatis seserian atuh. Da aing dihukum anjing. kerening eta teh Kuning ya mah anjing sempet-sempetna. Kada cenah sun bisi ngajajak. Dok eta di sana. Cenah anjing kitu goblok jeung Agus. Dikumpulkeun tah dihukum. Jeung si Bayu. si Bayu Manane hukum wae di mana-mana. Anjing geus kuburan di ka anjing bawang anjing ke sekolah. Dihukum teh anjing carita anjing geus seriusnya kerening ya. Kerening keur jompe. Eta mah suara anu medut maneh medut gitu. Ieu mah anjing nu panjang teh nu medut. ada sana teh asa Besok ini anjing. Dekat pukul jajaran urang atuh anjing dia. Katak seri. Ditambahan deui geus ku si Hiban mun teu salah bakuna. si Iban ge tah aya sarua si eta ge Yo pertama mana bret anjing gitu. Kabeh atuh serian. Oh, hidbat-hidbat anjing tah. Anjing ke Bandung-Bandungna. Kesaririk ieu mah. Bayangkan geuningan ibu bapak kalian gini gitu kan. Iya mah anjing ku sempat aja. Anjing. Aduh kenangan bener zaman baheula keur sakola aja jeung si ieu ya anjing. Nepi ka bapak saya deui aduh anjing. Kacaritakeun di Pajeng.
dipajak anjing. Di mana di sekolah? Di sekolah. Mari pajak gitu. Hari bos si anjing teh. Padahal awak badak cek aing melawan goblok tuh kudu laporan ka aing anjing cek aing teh nya. Kena bae batur. Masih disiksa dong. Ya aing dicegul goblok. Kusur sih ditunggal anjing cek aing teh. Dikusur kau si teh ka PC. Budak MP cenah anjing ayo gusur cek aing teh. Kusur deui budak MP anjing eta berat. Urang teh di aula teh kartu angkot teh jeung si eta tah si Maul. Heeh si Maul si saya teh. Si Maul si kesono. Si kesono. Enggak apal si kesono teh. Warung mau anjing si Mau teh ku aing jeung ku sia teh dilani si kesono. Si mau teh sekolah. Saluhureun anjing. Oh. Peta anjing geus dibawa ka WC, ngagebuk aing. Hapak anjing di tukang. Ditukangeun. Diberi deui ku aing disiksa deui ku aing tuluy anjing. Dibetot ku si kesono kanu angkot anjing. Isi. Geus nampuyak anjing. Hasil tak anjing hiji aing untuk eta goblok cai tah. Spion omongan apa lah omongan urang cek urang geus boga dekeng eta mah urang. Jadi boga dulur anjing dibobakan abdi si Jawa apa neh? Si Jawa. Kakak kelas nu hideung anjing. Ieu Nu juga si Ecek nu hideung anjing ieu nu Di di dieu. pasaran Si Andri. Andri hideung. Eta si SMP jeung Oh. maneh. Si eta dekeng aing, aya nu macam-macam teh anjing langsung Jeung si Iman. Jawa, cikat anjing dibari ku si Jawa mah anjing langsung euy. Jeung si Iman deket dinya teh. Oh bener anjing. Kumaha teh bab anu percintaan teh maneh Sik caritakeun deui. Dilanjutkan nu eta. Aing soalkeun anjing. Moal. Lain ku masalah soal. Ieu dengekeun. Ieu mau moal naon ke di Iman. Panjang anjing di Dibongkar karena sarua jeung aing anjing ngaranna. Aya dilagukeun si BCL. Ngaranna sarua jeung aing. Sarua aslina. Goblok eta kelas 3 ka kelas 1. Si ieu ka kelas 1. Tapi dan teu lila sih. Bungut si anjing teu lila goblok Tapi ya. lanjut. Bungut si anjing nepi ka geus kaluar anjing kontekan keneh. Si goblok mah Tergawe di Cikarang. Geus eureun. Da marena kan kawin jeung orang Depok. Heeh, nya eta teh. Mana teu deui. Goblok euy loba kenangan zaman sekolah ningali awet anjing bingung euy gua pilihieun. Nah, MP mesin. heeh. Ke Peternakan. THP peternakan agro. Agro opat jurusan. Agro 4 jurusan baheula teh. KBW pertanian eta teh. Kayak asupna pertanian. Terus ningali THP da karari itu aing teh orang Heuh. Pasir Jengkol. Geus nu Itu punya itu kan itu. Nyala ringcet. Hiji deui eta peternakan. taromboy anjing. Sarasok deui atuh. Apa mana Sina ke zaman WWE tak juga gitu anjing sederhana coba bayangkan bobogohan anjing gitu anjing diputuskan atau nyen pas saya digaplok ke lumayan malik anjing Lumayan atuh. Main poli hunggul bener anjing. anjing saraseg goblok tah biji lah jurusan anyar Orang multimedia orang cararaan aya keneh goblok kelas 3 Oh nya pas orang kelas 2 aya biji hiji eta unggul multimedia. Apal maneh si Kemar nya. Si iya apal maneh di nu kartun anu anjing teh geuningan. Lamun ningali awewe garung biji letah gitu, tah jiga kitu anjing. Oh lu ngadadak rarapi anjing setelah kerja baheula mah Iya naon sleting di dieu teh. make sleting. Oh, Naon? celana di Pensil. Beunang di Tapi make razia eta. anjing. Sabaraha urang harita nu ka meunang ka razia teh? Urang si Wendy. Sinarji berada biasa normal. Si Oh. Agus komo anjing. Celana kan dia mercet kieu tah anak teh. Nah disebutnya celana pensil atau disebutnya tenan Kresek ke zaman pasa berdak zaman gitu. pasa anjing kan pasa ungu gitu setelah Merosot. iya anjing pasa banget goblok Baheula mah. Pasaran. pasa banget anjing sih ieu teh goblok tah teh kejadian eta geus we kieu cek aing teh tiap Senin kabeh tong pacara da ngagarugu ka warung ieu naon disebutna teh gupkep naon gupkep naon Darmaji biasa. warung naon disebutna teh anjing si Agus nu ngaranana teh Pakpluk warung Pakpluk Heeh, pakluk. nyokot opat mayar hiji Angger pakluk mah di dinya. tah eta mah aing langsung berjasa ka Sinarji anjing urang mah Nah, Sinarji urang masih eta mah punten nya kan terbatas eta mah jadi buku kayak kantong teu boganya anjing si eta aing ji maneh boga kantong teu cai aing teu buku teh di kikio we gitu teu boga Ditilep-tilep. heeh pake kantong aing
tapi buku aing ingkeun di imah maneh cek aing teh dibawa we aing dibere kantongan buku aing bawa ku mana cek aing teh anjing jadi mana buka kantong aing mau buku we cek teh datar hari membawa kantong aing biasa we bawa buku teh hiji udah namun teu kitu diingkeun dina bangku anjing di handap eta teh tah anjing sinergi kan bekalna terbatas aing nu eksekusinya anjing jeung si Agus biasa pak ji tah keur bagian maneh bari bayar mah ku aing ngan dibayarna saurangan nu sinergi teh dibayar anjing warung puplek anjing enak jadi toko busi we eta toko busi anjing nah apa jadi toko besi di bawah mehes saya dikitu saya anjing bener tapi Bung Harunya tuh si ibunya etanya goblok eta mah terugi-rugi gitu ada barokah tuh anjing ditipuan batur tipe barokah tah ieu mah beungeut cirian dah punya ampura anjing ampura warung aduh si Darto mimiting ngarokok cakok ku aing anjing di imah di itu di kidul itu di kidul goblok kerja manis sekolah di warung puplak di dinya kan aing pas di ten abu pan mana teu ngarokok abu cenah euy bae da moal naon tinggal urang hungkul nu urut macet urang teh urut we anjing kieu we labas sakarem anjing aing eureun udud kan aing sempet eureun 2008 sampai 2014 aing teu ngarokok we aing aleureun labas anjing cewek ini jengkil anjing goblok sih reaksi eta mah ya anjing aing kaget mimiti anjing aing keterlaluan teh ngawaran cek aing teh anjing ieu cek aing si Wendy ieu kasusnya saya tadi nya anjing si Wendy mana anjing loba caritakeun ke zaman sakola mau komo jeung di lemur mah baheula ke zaman goso anjing komentar rompet saya tanya di si Jajang di Spiki aing vokal si tarompet si Angga dicaritakeun trompet nyieun make ya baru kerjaman seka kerjaman genre seka booming-boomingna tah eta baru buat teh 2000 hiji 2000 hiji eta baru 8 gitu nu samemeh nama kan eueuh tarompet mana ge anjing keur bas-basan keneh gitar si Kasino anjing si Ucup kela cik urang teh sebelum manggung anjing hai ka masjid lah sarolat lah. Kawe sarolat airin anjing. Bener aja dari kiluan acara gosok. Gosok anjing. Sampai yang juara. Sarolat anjing geus ieu goblok. Ah anjing aduh kan. Geus ngadoa teh briefingan tan almarhum. Aduh eta tuh. Anjing teu ele-elenya eta panasir ieu. Diompolan wae cenah eta na meureun. At gosok diompolan teh. Siga siapa sebenarnya lain anjing lain diompolan. Baheula mah ge lamun hayang juara kudu monok di panggung. Tah anjing monok. Aduh anjing. Tah ieu balan gosok baheula nu dicaritakeun beberapa episode ka tukang teh gitu termasuk keur zaman panitiaan geus angkatan gitu. Sababadan lah jeung si Puad mah. Maneh yang ngalaman jadi ketua teh nya? Urang mineng sabaraha kali aing. Aing mah teu tamat jadi ketua. Pokona mah keur Agustusan euy, mimiti baju seragam pas urang. Heeh bener. 2003 asana mah euy. Si Ungu. Pokona mah budak sabab urang ketuana kabeh make baju ungu. Budak aslina anjing. Aing teh beuki anjing nganu baju ungu goblok paling teresep kan warna ungu. Aing kan hideung anjing resepna si anjing kabeh diungukeun bangsat cek aing teh ieu anjing. Pan buruh jadi ketua, anjing tapi sampai ka ayeuna jadi diseragam ayeuna mah. Bangsat. Ai baheula mah asal warna ungu teh ari ayeuna mah anu sarua merek-merekna oge. Heeh. Rame. Zaman baheula mah. Anjing si Cokel, Sadaraya. Lain baheula urang sagrup teh maneh, si Kasino, si Bogegnya, si Aga, si Piki, terus si jadi teh sahanya geus sakitu nya. 5an. Geus sakitu kan. Terus maneh tarompet eueuh kanu keyboardan keyboard. Kecamatan baju teh anjing. Wih, ya anu wig nu si Kasino anjing di. Eta meunang sarua. Ka hiji anjing aing eta ge anu make wig nu keyboard. Aing eta mah euy. Aing nu jenggotan anjing si almarhum. Sinarji mah tah baheula jenggotan teh make solasiban. Ingat. Oh anjing. Kerot eta mah nya anjing jeung ieu Baladewa anjing eta mah. Sinarji mah dewa. Aing siram anjing. Jeung lanceuk sia goblok anjing lanceuk ipar maneh. Si eta anjing baheula goblok saya. Musuh gerot eta teh. Ewing. Nah, bener euy. Kapan-kapan Ewing gonang ka dieu euy. Heuh tah si Ewing euy. Ewing tah legend pisan di Nugoso we legend Agustusan. Totalitasna mantep pokona mah eta mah. Beak we si eta mah. Tamberenan si Ewing, si Rait euy keur
caritaan da sarua dongengna anjing kasusna teh jeung urang euy. Seru alumni tidinya. Sarua. Goblokna eta bener kenangan etanya. Anjing kerja masa sekolah mah bener ripuh-ripuhna. Anu nu palebah ripuh mah eta teh geunan teh angkot macet. Anu demo angkot kumaha balik kanu delman anjing bayangkeun kumaha delman jauh-jauh teuing aslina teh angkot demo di charter anjing delman goblok ayo bae geus ayo tapi aing pernah bae jeung si Narji baheula teh gara-gara naonnya euy deui aing teh pesen naon aing teh sabangku mama teh baeudan lain anjing si Narji goblok teh baeudanna mah tapi benernya saking baheud jeung aing teh palebah buku mah mawa keneh nu aing dan palebah di kelas teh kieu tempat aja aing teh anjing tuh buku mah diingkeun di meja aing anjing aing teh meja ka-2 jeung saing sabangku baheula teh si Ucu lain aing si Ucu mah maneh si Wendy goblok jeung si Wendy jeung si Wendy jeung si Darto aing jeung si Darto sabangku teh resep si Bobby anjing anu pidato tamat-tamat anjing ngan terima pidato panjang tapi itu tamat anjing teh lain pidato assalamualaikum assalamualaikum cuy nepi ka beres anjing eta pidatona tapi akhirnya jadi kepala sekolah anjing aslina jadi kepala sekolah di mana di Persada di Cilawu serius tah bener tah jadinya ya aya sisi positifna ya sakola mah ranking sakola teh bisa nentukeun sukses entena kehidupan urang di kahareup nya dalam mencekroki ke rumah ijazah sakola mah eta sebagai kenang-kenangan bahwa urang pernah sakola di dinya. Tapi anu ngayekeun mah tetep pemikiran urang. Jadi erek ranking kahiji ranking kadua kadang-kadang eleh ku jelema baradung. Nya sampai ka dinu bapagawean karena mun mindsetna beda mah gitu. Nu kamari teh jeung Mang Alek dengan masalah motor di pabrikan 150 cc rata kabeh 150 cc. Allah nyiptakeun jelema oge rata kabeh otakna 102, tapi nu nangtukeun sukses atawa henteu mah mindsetna gitu. Ya kenangan urangnya kadang sok urang napaburan gitu sok bangsa babaturan urang nu baheula anjing aralaya gitu kadang kurang kepikiran nah bet aing gitu anjing anu kieu teh gitu anjing bener teh kepikiran aing gitu bener sempat kepikiran aing baheula di pikok warna biru jeung maneh pas di mana poho deui da keur sakolah aing eta tah deui aing keur di kelas kabeh pajajar oropek teh sabarisan bareureuh kabeh atuh da sia mah beureum aing biru anjing kan jeung maneh da hareusi harita teh acarana urang mah diwarnakan kabeh we di oropekna kudu kabeh cai aing teh ieu mah kudu teu si Wendy di ditu teu si Abu di pariko kabeh pas giliran asup Bejo Pajaki heuh bener Pajaki cenah tumen-tumenan cai sabaris make topi anjing teu dilepaskeun di kelas cing baruka anjing karareupkeun kabeh astagfirullahaladzim beri kita atuh mana sih rek jara di naon teh aing era cenah teh lancik-lancik manehna cenah bejakeun sia ku aing lancik maneh si guruna teh babaturan cek maneh saangkatan jeung lancik si lancik maneh cenah teh bisa ngomong isu lamun teu di hideungan deui cenah teu hideung pokona mah cenah disetrap deui cenah bejakeun ka lancik maneh aing eta mus we barudak teh sakoropek teh eta we kabeh beunang tapi dah narurut geus kabeh kan udah anjing si Wendy sih tadi teh ngerti kieu anjing udah bingung mana ngayekeun ge anjing kan urang mah sainget urang nu basa Bejo anjing baheula urang ngeun misah muyung aing teh palebah dibuka ku si almarhum astagfirullahaladzim aing lain suni di situ ideal anjing disebut teh ideal aing teh sia ideal cenah maneh naon eta anjing acara naon benyol jeung maneh teh baheula euy asa festival mun teu salah mah maneh warna biru nurutan aing di biruan daya ta aing anjing di setrap ku guru diomongan aing di PP ieu nama diomongan di PP teu yang apa cenah kieu teu bingung guru ge atuh anjing urang mah di nu pelajaran nuturkeun cik urang oge urang mah maung oge anjing belen urang mah jeung diajar mah teu naon teu complang teuing gitu aduh kenangan cik aing di sakola baheula praktek kita ieu non mawa traktor kabeh da atuh anu ieu masih saha si Bobby anjing si eta nu paling ieu mah paling bisa paling bisa anjing teu bisa paling teu bisa bongkar ngabongkar kabeh dibongkar benyol anjing traktor teh kabeh dibongkar kudu dipasangkeun cing cenah masangkeun kumaha anjing ga apa dicacang teh aduh aing ieu anjing si Bobby mah ada gantang tangkal gedang di babat anjing seberat tangkal
teka tahan si Sepeda? traktor. Oh, ke traktor. Ngapung si traktor tuh. Atuh akan gas teh dari dia, dikitukeun kabeh. Emang kieu kabeh di bawah anjir itu anjir si Bobby. Anjing si aing teh goblok ieu. Terus tahun sabaraha eta teh? 2027. 2022. Nah. Dedinya urang teh. Terus maneh mah ka Cikarang langsung. Cikarang langsung. Si Wendy mah peti keluar eta langsung we Cipanas. Kiwari. Beak anjing, eta. beak. Seperti aja masih di Ke anjing Cipanas. mun logikanya nu kuduna Mang Perang aing jeung si ieu jeung si Dedes. Anu ieu na Nu mah. kuduna gitu. mah anjing jo kalah si Wendy nu itu na Kela goblok. cenah ida anu masuk ieu mah ieu si Wendy. Bener we. Butuh sabiji ki cenah anjing. Aya wae si anjing tuh. Goblok aing da gogoda anjing. Iya, sok sieun pelabah dihisab ke aya pertanyaan diajarkeun di sana anjing. Cek aing teh aing. Jadi ka urang bener ieu. Cek aing Sebenarnya teh. harus jadi maskot anjing di Sabdana. Oh, geus gagah anjing. Tapi ayeuna geus Mana prestasi di nu ieu di nu football sih. Men bang, memang tiba lagi halus ya tuh. Ya makanya pas ke pertandingan di Cibuga ge kan urang si Wendy, si Agus. Si Agus Suci. Oh. Tigor. Si Agus mana tuh jeung aing? Si eta mah di Jeung urang. di Surupan. Si Agus mah di Cisurupan, jeung Adina si Udin anjing. Heeh. Si Udin teh tah maca puisi anjing. Aing udah anjing. Kita baca teh karena melengnya era kumaha. Sok caing dah. Itu goblok puisi ku aing dibere lilik lagu Jamrud anjing. Lagu Jamrud tapi curang di pantai. Nu ikonik teh mah anjing make BL. Kacamata BL Rambo anjing. Bukan penyakit melekan. Teh mah ku pedena leumpang make BL. Atuh setelan di polos seragam teh polos. Anjing geus polos Ai urang makan aya tuturi heuh. Situ udah polos, lempeng we. Ieu cing ya kunaon eta Bukan teh melekan anjing. Anjing tutup deh. Guru kayak anjing gitu. Oh, sia cenah make kacamata gitu. Dibuka teh ngomong teh naon si anjing mun hayang pucuk aing mah ngomong gitu ngalah. Pak Abi teh gering. Pembelaan gitu. Ya, ih mah ku jempe si anjing teh deh. Ya cukup. Bisa nepa gitu. Ya Allah, ya Robi. beres praktek di lapangan. Geus macul, capek pokoknya. Nah, cai teh balik ke kantor teh. Betrame di ruang guru teh. Donor darah. Si anjing tanya. Ayo ieu tah. Sia goblok anjing teh. Ayo ngajakan teh. Ajakan donor. Jangan donor. Da peda menang nog. Oh. Malkis udah Jeung teh manis. Jeung Sosro Malkis. Malkis. Anjing abe gratis jajan ayo ini maneh cek aing. Ajakan geus ieu teh. Aduh, si anjing teh. Keur mah geus capek anjing luneng orang. Lah sehat Bu cu urang teh. Oh nya sok. Peng anjing cai eta ieu nah. Kedotan cai lu kesedot tuh. Kan lagi donor sudah haji sih anjing. Ada donor. Pingsan anjing. Kalah cai geus beres sapoek ieu mah balik cai teh. Lang kieu langsung aing teh. Diwingkeun dulu. Tadi asupeun deui eta aing. Pingsan anjing. Aduh cenah ieu awak badag ieu. Awak badag geus praktek. Atuh nah atuh bebeja. Ieu da ieu cai aing ajakanna kelo cai teh ieu. Hayang urang eta. Tapi ra menang nog cek aing oge Malkis jeung teh Sosro. Ayo Belaan pingsan euy. Kelo ayo. Mana anjing cek buat ngiluan anjing. Ari si donor teh. Donor sarua anjing urang. Cuman sehat aing mah kitu anjing. Ya Allah, 2 kali momen si ieu teh. Mana di gambar di Sikimung kan? Heeh. Sarua kan di Sikimung, aing ge sarua di Sikimung. Si pertama jeung aing gambar. Pingsan. Kerasa cai anjing aing. Hayu anter sarua sih anjing anter. Cik asa aing dah hayang cai aing teh euy. Nyeun deui aing teh tuh. Ing teu karasa teh nyeri cai aing teh. Di nu ieu. Pingsan anjing. Pada bulan puasa anjing eta bulan puasa anjing. Mimiti anu hiji aing di dieu. Mimiti anjing. Das aing teh mana ya? Jeung kieu we anjing ngapa? Udang Tidak salatri mah. aing teh inget boga histori ku jarum ngajongkeng si anjing teh. Anjing bener pikir-pikir kabi teh. Ah yo aing erek sanyeun deui. Sok cek aing teh. Tapi bener aing sampai saku Sikimungnya. Beng, meuli tisu magic we. Naik bintangan. Anjing nu balik, cing. Emang gitu. Aing teh era anjing meuli naon. Teh itu cek aing teh anjing. Naon? Itu cek. Si magic cek aing teh anjing Joko anjing meuli 3 anjing. Goblok eta.
dibalurkeun kieu. Urang mah teu anjing, urang mah teu make naon. Dibalurkeun. Jumlahnya kasih kimung anjing. Make urang. 2, 3, ieu. Teu anjing tadi ieu. Ngeunaheun nu aya anjing tadi ieu. Mimiti mah diteu si cokel. Heuh eta nepi di. Anu mimiti. Anjing dungdeng kieu cai teh kela. Seru anjing dahar oge di dia. Si Opik. Cuy si aing teh panggulikeun eta we. Roti. Meuli incing ka kata si kieu teh. Heuh asina eta heula we cenah dahar heula. Mabalai gua. Cing asa kieu kela cai aing dah. Teu beres dituluykeun di GP. Itu ka KGP. Isuk we ini teuing cenah ka ditu KGP. Anjing di GP burudak sakola araya. Anjing cai teu era cai di kieu euy. Pisan era awan euy. Heuh da itu jadi ditahan-tahan we. Nyeri-nyeri kerasa. Aduh anjing gua kenangan di kasurieunan jaman bareto. Keur ngadu-ngadu budak anjing resep mah baheula. Si almarhum kan jeung ada si Opik. Si Ilham. Oh, Yang si almarhum Alomane dulur maneh. Wawakan wae geuningan anjing. Aduh, Lantaran anjing si Rungsing anjing. Bawa kelut anjing baheula mau bari. Anu kabablasan wawa gemah harita si Dinding jeung si Uman dulur aing. Galungan di sawah. Anjing kayaknya Si Dini nek bunuh diri, nu naik ke Oh, postel eta aja. mah geus beres diuruskeun, eta mah geus emal ama kapan coy ngagajleng. Mun di hampura akhir ngagajleng. Di pos di hareup. Di dieu anjing zaman apa soalnya baheula. Keur ngomong atuh anjing biasa kan si Uman kan ngomongna kitu. Putak. Anjing jadi gabruk ku si Dinding dialungkeun ka sawah anjing. Digalai anjing. Anjing si teh malohok ningali kieu. Aduh, satu asikir gitu mah. Anjing. Kan anu ieu mah keur puasa. Mana teh? Sasahuran. Sebelum sasahuran teh ngumpul heula ten MI. Di ten saya teh MU. Heeh. Almarhum. Biasa. Kada hening. Tengah-tengah peutingan. Tes baledo. Anjing cai balik cai teh. Des. Aya tangkal buah teh ten mantan ieu Pak RW. Pamus. Pak Mus. Ieu tah. Anu di dieu mah anjing saya kunti geuning eta. Weuh anjing gua kunti-kunti keur zaman aing jeung kieu. Anjing dirarat. Terus beres di dieu teh. Punten aing ge baheula. Pihak tidinya ka mana tuh? Dilumpatkeun ka si Ucu. Terus kasih nu. Ngararujak tengah peuting atuh anjing. Kok asa kumaha? Kalapa anjing. Beres eta si Ange. Si Ange anu jadi ieu nama. Si ieu mah deket musola. Malah kelapa di opi didinya diantep anjing barang bukti goblok. Leo secu anjing cik aing teh. Kelakuan. Pakai extra jus anjing baheula anjing. Apa di ekstra jos Anjing baheula. Ai adegan mana nu mok bakwan teh ka pagi kumaha? Tende teh Tende bakwan. da ngarabring ka jalan aing teh. Anjing ngarokot itu cai teh bakuana di deket areupeun tas ga kieu. Naroda. Naroda. Ngareneng jeung nungjang ada. Nyokot aing giliran nyokot anjing jelema na tanggal luar cai teh. Goblok. Teh jadi cuman teh lupat aing langsung. Dicarekan euy. Melong daerah mun sarua manehna lagi. Oh iya berarti nya anu sok nyarokot teh mun. Padahal mah Kurang. iya alur gitu anjing urang teh. Ngaran-ngaran aing kata. Ieu anjing da. Barudak teh ngabring nyarokot. Anjing aing giliran aing pas hareupeun pisan. Ih jelemana cai. Nurun anjing pameta ka barudak saharapeun ge. Kan sok loba tukang buah ya. Buah tah. Tukang buah di hareup aing mah mun geus papasakan. Usumna aya na cai aing. Sumanu bisa jeruk, buah. Jeruk mah dilewat aing palebah buah jeung sawo. Eta. Ayo cai aing teh. Kabeh eta mah. Lap. Ditinggali mana anjing ku adi-adi teh tat anjing lebih ekstrim. Sakarung goblok di bawah anjing. Lain aing urusan anjing nu dihareup goblok. Si katon anjing. Jeung di mana goblok. Si aja sakarung anjing ieu mah. Aing da gogodeg anjing salah deui ngadidik aing teh. Hayam anjing, hayam mah anak Mang Ujang Obod. Sisa aing ngaranna teh si Pajar. Jaja. Main PS aing di ten RW geus kieu we. Kicik-kicik mau hayam. Mang ka aing teh. Naon euy? Ieu hayam arek paeh pangmencitkeun. Heuh moal pesona anjing cak aing. Dipencit teh ku aing. Beres dipencit mikir aing. Hayam rek paeh cak aing teh. Terungar cengir sar anjing teh. Di situ teh. Tadi sia goblok cak aing teh. Kumaha bisa paeh? Di baledog gua habis. Goblok
Jadi saya mau di mana ya anjing di ditu di babakan abi coba anjing sok. Leuwih parah di mata aing anjing. Aing teh gigit teuing ngajarkeun cek aing teh. Goblok. Hui anjing carabutan. Goblok barudak anjing sanapeun ngawarah teh kudu teu balareuna gitu. Era teh ku Pak Udan. Di mana teh? Ngalalau di sawah kan di pelakan kumaha aing teh ngalanya ira anjing si Omi. Si Omi ya, si Pomi. Nyair aing teh. Kumaha jurus Pomi teh? Anjing itu lompat kaki kan keur di askul ge. Dioperan. Aing bal anjing mung dioperan di situ. Lompat aing teh nyumput ka dieu. Beja ka bawa beh anjing aing era kerjaan aja dari mang Can kita. Can aja. Main bola tidak darinya. Heeh. Balik sekolah Jumatan di sirungsing di sarua. Kanu kaca. Dan Mang Iim. Lompat aing teh ka Pak Udan di sarua aing. Bal time zone nya anjing bola teh. Bal time zone. Ngan anjing ekstrim anjing si Ucup geus. Anjing si eta nu ngawalah teu bener aing nya. Goblok si Ucup mah bener. Tapi manehna mah cicing dah teu ieu. Urang nu gerak kabeh anjing barudak. Itu cabutan ya anjing, tapi bener geus gede kieu memikir aing. Anjing cek aing kudu diwaras ieu mah cek aing. Aing anjing si Ucup mah barudak urang itu urang si rungsing ini anjing yang si ieu nu di ieuna teh. Aduh goblok tapi omongan. Sahabat Tikoro TV, tah anjing ngobrolkeun kenangan-kenangan baheula sama beres-beres jeung si Puan. Loba anjing sebenarnya mah euy adegan-adegan jeung si ieu teh. Komo percintaan mah nepi ka pabaeut-baeut gara-gara hiji awewe anjing. Bogohna ka aing nu nyebretna si ieu. Nah jadi aing nu disalahkeun cek aing teh mikir goblok cek aing teh sia teh anjing. Tapi dah gitulah ieu mah carita zaman baheula gitu nya. Tah ieu meunang anu sababadan jeung urang-urang. Next time meureunanya aya sababaraha hiji. Naon lancek-lancek urang deui meurang kudu di Onang di Tikoro TV. Seperti biasa we pokona mah lamun Aya nu enek di Onang Komen di biasa. komen, di like, di di YouTube bisa langsung di komenan YouTube bisa oge di komenan Instagram. Aya Instagramna sarua Tikoro TV. Pokona mah sakirana tekuat ke nonton mending tong ditonton we lah anjing. naon salieur ieu. Tapi lamun penasaran biasa, sadia mix aja. Aja ngotresin omat cokot nu hadena piceun anu gorengna. Sakitu anu bisa dipika hatur nuhun kaunya geus bisa Siap. datang ngobrol di dia sharing anjing cecengiran aing nyerikulit beuteung goblok. Aslina ieu teh. Sakitu wae nu bisa kapih hatur nuhun pisan ka semua pemirsa anu tos ngandukung channel Tikoro TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.